gendut emang gendut naon gitu ye urang mah nu dihakana sangu maneh mah begang ye ngapoe nu di dahar ati ngapoe makan ati ngapoe loba panas ati mata kieu nu di dahar mah sangu lain ati barageun dengekeun besti urang teh kejauh ku salaki mah dianggap ngage Wonder Woman buktinya urang mah tara ditanyakeun ai kamu capek enggak sehari-hari ai kamu diem di rumah bosan enggak atau ai kamu pengen healing apa enggak yuk pangnyari hati-hati mah tara daek ditanya kamu teh sehat apa enggak atau punya uang apa enggak sakapeng mah hayang ceurik ose-osehan mocang moe cangcut moe kutang boga cangcut genep boga kutang genep ieu usum hujan mah bararaseuh moe cangcut moe kutang teh eueuh nu garing da sidikan usum hujan heueuh moe cangcut teh garing-garing aduh beurang baseuh peuting baseuh da beurang hujan peuting hujan pokona mah bau hapeuk wawuh mah kudu deukeut teuing ulah deket jeung urang ngomongkeun batur deket jeung batur ngomongkeun urang paladageun lamun teresep kana kabahagiaan batur minimal diem lah ulah katempo teuing sirik iri dengki na saingi ieu hejieun motivasi bener teu paladageun lamun maneh hirup keur cicing di tukang titah maju ka hareup eta penghormatan tapi lamun maneh keur cicing di hareup titah mundur ka tukang eta penghinaan paladageun zaman ayeuna mah nulungan jelema teh lir ibarat nulungan mobil anu euker mogok euker hese neangan bantuan tempo geus maju ninggalkeun bener teu paladageun ulah sok buat baeut teu pararuguh engke besi maneh aya pangabutuh era dek ngomongna paladageun prinsip urang mah teu sieun dijauhan ku batur tegentar dimusuhan ku dulur moal ingkah moal mundur najan maneh teu sudi ge urang mah teu paduli geus teu hayang dideketan ku jelema nu teu tau diri paladageun dipikir-pikir panya teh aing anu boros geuningan ieu bea sakilo 15.000 minyak goreng 18.000 hayam 42.000 acan jajan bebenyit acan cicilan ka Bang Emok dek teu edan kumaha hirup aing besti paladageun gitu ku urang didoakeun anu geuleuh ka urang anu ngewah ka urang anu rujit ka urang singgar de kawani ameh ngomongkeun teh hareupeun ulah tukangeun wae ngabangus teh paladageun dengekeun ari sia lamun geus ngomongkeun aing heg doakeun aing teh ku sia ameh bisa hirup sampurna kos sararia omat doakeun aing meh hirup sampurna kos sararia paladageun urang nyaho dendam teh teu alus tapi maneh kudu nyaho kanyerian urang teu gratis ulah sok ngarasa tersindir ieu ai sakirana aing henteu nyindir mah ieu matakna hirup ulah sok nyingir tempo ku batur kasindir beunang mental merasa tersakiti ari sia kunaon emang orang sabar disayang Tuhan tapi ari sabar-sabar wae mah diinjak-injak kawan maneh nu ngamimitian maneh nu ngarasa jadi korban giliran ku aing diimbangi merasa tersakiti ari palih dinya cager manah teh paladageun tong hayang nyaho carita urang lewat sungut batur ingat beda jelema beda oge caritana beda kawan, beda pendengar, salah kawan, aib terbongkar. Moal matak mundur sanajan hirupna digempur, didinya boga kawani, di dieu teu boga kasieun, didinya nangtangnya di dieu ge nangtung. Tong era boga pamajikan lintuh, tong era boga pamajikan goreng adat. Anu era mah boga pamajikan langsing, glowing, tapi ateul kasalaki batur. Ditulungan teh lain nganuhunkeun kalakah malik nyegel monyet
dengekeun ari sia besti heuh. Aing sok asa heran heuh. Ari ngaku beunghar asia duit loba sawah lega mas reuncem. Sia mah ari maligas angere no hejo. Hek baca atuh Aisyah pan aya bacaana Aisyah gas hejo teh tidak diperjualbelikan eta mah teruntuk orang miskin. Baladageun tak sia. Sakirana teresep mah ngomongna hareupeun ulah tukangan geus dicabok tak ku aing babengok teh. Besti, ari jadi jelema sarua ngalebok sangu ulah sok gede hulu. Tuh deuleu ari sia iblis oge diusir di surga karena kesombonganna. Komo deui sia manusia ya ka surga oge acan tapi sombongna ka bina-bina. Baladageun tak ku sia. Dengekeun ari sia lur heuh aing boga babaturan baheula keur aing parawan heuh tah jeung si Kardun goblok baheula mah asa panggantengna asa pangkerena asa pangwowna salam sobri ku aing dilirik majarkeun teh cenah tidak tertarik da aing mah tertarik ge sama yang cantik tinggi kurus dan putih ye ayeuna mah heuh tempo panggih jeung aing ka aing Asia leunya alenye sunyam senyum terus dina sosmedna nyin status kieu sedang mencari calon istri cenah senggol nih duda beranak dua cenah tidak perlu cantik yang penting setia dan menerima apa adanya. Ngok sia kurung eta mah omongan lalaki anu kasalak paraje goblok. Labok tak sia baladageun. Dengekeun ari sia besti. Sia anu ngewa ka aing, anu sedil ka aing, anu geuleuh ka aing. Ku aing sia didaroakeun cing garede milik, cing loba duit. Ulah loba bohong, komo loba hutang mah goblok. Loba Aisyah di dunia mah baladageun tak sia. Kopi bubuk kapal api, walau sibuk tetaplah ngopi. Rokok jarum tinggal sabatang, tetap tersenyum walau banyak utang. Tetap tersenyum walau banyak utang. Baladageun tak sia. Pesti lamun lalaki tulang punggung, lamun awewe tulang rusuk, terus ari sia anu ngarebut salaki aing tulang naon atuh bagong? Mangga dijawab baraya. Baladageun tak sia. Pesti sok aya paribahasa lamun teh jeung dulur dek jeung saha deui. Yeuh aing mah teu percaya tempo aing susah mah kokosehan sorangan. Da anu bener mah aya duit aya dulur eueuh duit kalalabur. Baladageun tah ku sia. Besti nanaon oge Aisyah nempo barang mah kumaha duit. Teu kudu api kerujit da ngaranna ge dagang. Wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Basi dibaladageun tah ku aing. Besti hirup mah masing-masing. Sia-sia aing-aing. Teu kudu loba ngomong bisi diledot tah eta sungut ku aing. Baladageun tah. Dengekeun besti, lamun hayang awak sehat, hate jeung pikiran kuat, hindari 3 jelema R ieu nu rarudet, rarungsing jeung rariweuh. Baladageun. Dengekeun Kardun, lamun boga duit daripada dipake ngamodalan selingkuhan mending keneh dipake ngamodalan pamajikan. Ieu dengekeun. Lamun maneh hirup geus kolot, hirup geus ripuh, saha anu bantuan ieu jeung nu ngurus mah angger pamajikan. Ieu mah misalkan lamun maneh hirup sangsara balangsak terus dibere gering ripuh, misalkan ieu mah cokorengkod ieu kokod keked, saha anu ngurus jeung nu datang angger pamajikan, selingkuhan mah moal datang. Baladageun. Aya roda ditanjakan, katinggangku bambung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggangku hulu kohkol. Dengekeun marpuah, ku aing sia dibejaan heueuh. Cek aing oge lamun nginum teh pucuk, ulah jeung hileud-hileudna. Jadi sia mah rarate ka salaki batur. Baladageun tak ku sia. Dengekeun lur. Buah buruk mah teu kudu dirojokan. Isuk page oge bakal murag sorangan.
Begitu juga jelema nu dolim ka urang, teu kudu didoliman. Isuk pageto oge bakal cilaka ku pamolah sorangan. Laras baladageun atuh taku sia.